manil ladzi sa'alaka falam tu'tihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu wa manil ladzi tawakkala 'alaika falam takfihi ya gausa bika agisni ya mugisu terus lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalna ngadoa enggak isuk-isuk datang aya bae di hareup urang pentingna ngadoa ieu urang hayang kawin aya di hareup jipan ieu urang aya ya we ditanya teh orang edan sugan teh mah bener ijabah masyaallah tah eta kos kitu tah doa teh وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات الرحمن الرحيم urusan nurunkeun ka rasulan Gusti Allah nurunkeun ka nabian Gusti Allah jelema nu deuk diangkat jadi nabina atuh eta teh makhluk Allah hamba Allah atuh urusan hak betota mah Gusti Allah secara mutlak nyanggakeun sadaya-daya cek Allah Allahu a'lamu Allah anu maha uninga hese ya jaluri salakan ngajadikeun karasulan terhadap Kangjeng Nabi hamba Allah atuh dek naon dipake ka hayang-hayang atuh teh urusan Allah sanajan sugih aya diwalid gagah aya diwalid kolot aya diwalid aya ku Allah teu dek dipilih mah atuh kumaha Allah bae Abu Jahal sakitu pinterna gagah aya di Abu Jahal pinter aya di Abu Jahal segala rupa aya di Abu Jahal tapi ku Gusti Allah teu rek diangkat batu teu bae Kangjeng Nabi jelema fakir yatim Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dipilih atuh ku Gusti Allah dipilih mah Allah maha uninga ndek dikumahakeun ge kumaha Gusti Allah bae atuh masyaallah tuh dumantek Gusti Allah mah uningeun sama sekali uningeun persis uningeun secara mutlak kana tempat anu bagus jang piteuneun liwat di hari salah nu mantak piteun dan ku Gusti Allah karisalahan jeung kanubuahan ka Kangjeng Nabi wa haulai laisu ahlan laha eta mah ahli-ahli Mekah anu buang kawara anu sararombong ngarasa sugih ngarasa gagah ngarasa pinter laisu ahlan laha teuh lain ahlinya nu makana karisalahan buang kawara walah nyana mah kitu ngedebak malah nyana mah ngahalang kana kanabian jeung karasulan emang hasudna kos kitu eta keur carita ngangkat kenabian terhadap Kangjeng Rasul kabelah dieuna ngangkat kesahabatan kabelah dieuna ngangkat kawalian ngangkat ka ulama soleh ulama salafus sholihin diangkat ku Gusti atuh emang geus diporsi-porsi ku Gusti Allah ye dik diangkat jadi wali dibere kuat bae diangkat jadi wali ku Gusti Allah teh hiji peutingna teu sare bae kuat bae kadua zikirna kuat bae katilu dibere dahar saeutik kuat bae nginum saeutik dahar saeutik kuat bae aya wali anu model kos kitu aya wali dahar bae biasa tapi diangkat jadi wali atuh kumaha Allah bae jadahar gembul nginum gembur hees kerek biasa awakna melintu biasa tapi jadi wali atuh kumaha Allah bae tambah jauh urusan Allah ngan ieu perjalanan mah kudu kos kitu bae sebab ninggalkeun opat nek jadi wali teh hiji makhluk nomor kadua dunia nomor katu nafsu nomor kaopat setan kan saukur sakitu lamun urang geus eueuh opat urang bakal akur jeung malaikat geureuh mantak roh urang teh engke bisa ngobrol jeung roh muqaddasah lamun urang geus bersih di diri urang ulah aya hasud ulah aya syirik ulah aya takabur ulah aya hubul jah ulah aya hubul mal ulah aya hubur riasa di jero ieu teh masyaallah kicenan kabeh nu kos kitu teh ulah aya koret ulah aya gitu bodoh ulah aya goplah kicenan bersih sakumaha kaca mentos dibersihan herang sinar bakal keluar sinar ilahi nilai jelema bakal akur bae nu sugih dadamelan Allah nu sudah susah dadamelan Allah inu gagah dadamelan Allah nu lemah dadamelan Allah sadayana ge ieu sadayana dadamelan Allah adapun kasepna adapun jorekna neuleuh urang kanyana kasep jeung jorek eta mah nafsu nu biasa diwatekkeun kana mata jeung kana ceuli sebab watak mata urang teh mun neuleuh hayang kanu indah-indah watak
celi mun ngadenge hayang kanu merdu-merdu watak irung mun ngambeu hayang kanu sengit-sengit watak letah mun ngarasa hayang kanu lazat-lazat eta mah watak manusia disebut manusiawi di mana-mana urang can ngageser eta moal diangkat jadi wali ku Gusti Allah sebab urang bakal aya perbedaan bae ngeuleuh jelema ieu mah gelis ieu mah goreng ieu mah naon kitu gagah ieu mah teu tatapi lamun geus perwatakan ieu dileungitkeun ku urang saeutik-saeutik dedeuleuan teh ku ari mah lain kadinya perwatakan eta tah disebut khariqun lil adat dedengean teh geus lain kana suara indah tapi dedengean teh kabeh teh ieu teh dadamelan Allah nu mantap geus nikmat hirup teh munfarid sorangan duaan jeung Allah aing diri dua anjing Allah aing sorangan dua anjing Allah aing tiluan opatna Allah aing limaan gedepna jeung Allah nu sejen geus teu kadeuleu ieu lah perwatakan eta tah watak eta nu endek di ku urang diopenan teh eta nu hese nalika aya keuleuh watak eta dakwah moal beres ka jeung kumaha ge sebab nuturkeun watak urang lamun urang geus eueuh etaan dakwah ngeunaheun sebab watak geus eueuh dakwah bae haram bae wajib bae sunah bae mubah bae subhat bae bidah bae lantaran henteu ngilukeun watak ketika urang nuturkeun watak teh nah diondangna ku saha ku bupati cak watak urang merena gede meureun nyebutnya bupati masana ieu sabaraha bupati merena ieu ieu diondangna ku saha ku bos limbah nah nu ngondang nasa yatim teu bogaan bapak teu mah bejakeun waktu gitu watak eta kos kitu tah eta mun masih kene aya wawatakan eta moal luhur agama mah moal luhur ku ajun teh ngomong saadag-adag tetep moal luhur sebab aya kadua di jero hatena dakwah teh aya kadua mun geus galeungitkeun watak eta kakarak cel agama luhur contohna dicekel ku para wali Allah ku sababnya da geus galeungitkeun watak eta hiji bae Allah nomor kahiji nu sejen nama nomor sabaraha nu mantak Allah lalu kadeuleu urang mah makhluk lalu kadeuleu Allah nomor 2 ibadah teh urang mah sesa gawe tani sesa tani karak ibadah gawe sesa gawe karak ibadah di kantor sesa ngantor karak ibadah jauh waktu sama ka Allah ai waliullah mah ka Allah tani geus nomor sabaraha digawena nomor sabaraha ngantorna nomor sabaraha dina zahirna ngantor ge hiji Allah nomor kahijina urang mah pan nomor kahiji dunia jeung makhluk Allah na nomor 12 moal beres kajen kukumaha tah ieu lah nu ngaleungitkeun watak eta nu hese teh supaya neuleuh akur bae ka parawan jeung ka nini supaya akur encan naon geus hehe we hese-hesena burung ilmu encan bisa mawa urang ka maripat ka Gusti Allah ilmu mah bahkan jadi hahalang lamun urang pinter kemudian urang sok asa aing pinter beuki jauh jeung Gusti Allah Quran talar tinggal hadis bagi jauh ka Gusti Allah contohna sakumaha kamari teh Ustad jahun bahwa neuleuh awewe teh haram nyana panceramah saudara-saudara sekalian hati-hati mata ini titipan dari Allah jangan sampai kita perlihatkan kepada yang dilarang oleh Allah salah satu yang dilarang ialah melihat wanita yang bukan mahram itu adalah haram cikeme mah nyana tas ceramah kos kitu turun di panggung aya rangda ngalirik ngedeketan nomor HP-nya berapa sih? Ayo sia cikene ceramah begon teh. Ilmu teh bisa ngahalangan kan. Sebab naon eueuh ma'rifatan. Bohong berarti nya ada ceramah. Ketika geus aya ma'rifatan, urang bareng lempang, aya wewe. Nu digigireun urang mah lantaran eueuh ma'rifatan, wallah amat budak Masya Allah ya Allah pipi na parah tapi ketika orang ayam maripatan mah ditegur ku Gusti Allah haram ulah di dulu atuh biasa bae sakumaha deuleu kadal bae
maka kadal meliwat gitu wae urang suka ngerenyet aya kadal dan henteu atuh lain berarti nyana kos kadal lain kayak gue kadangin mah ku awe bu aing dianggap kadal ku sia lain gitu oh pangaruh ka urang ditegur ku Gusti Allah ketika aya suara-suara musik weh calon presiden urang keur nyanyi tak aya anu kitu encan marifat ka Gusti Allah nya mari ngagadekeun oh piano dilenget-lenget kunyana ngeunaheun oge tah waduh ngeunaheun oge padahal ilmu aya di nyana teu meunang ngadengekeun musik ilmuna aya di nyana eta ilmu can bisa ngahalangan tapi jelema nu geus marifat ka Gusti Allah ketika ngadenge cak Gusti Allah ulah dengekeun musik wasit alatul malahi hara Allah negor entak dihipiz ku Allah diraga diraksa dijaga Allah nu ngajagaan mata urang nu ngajagaan ceuli urang diuk bisa bareng lempang bisa bareng ngehijian bisa bareng perasaan moal bisa bareng sebab si itu mah teu bogoheun ka sarwiti aing mah bogoh ka sarwiti moal bisa bareng SMS na galain deui oh waliullah mah tenang bae rasa kungakuan sebab Allah ngajaga Allah ngaraksa eta nu mahal mata kos kitu tah nah eta kunaon eta ieu nyana napaan mata supaya watak minimal kurang napaan ceuli minimal supaya rada kurang perwatakanana nu menta ka ditu na cuekan mah teh hayang nonton TV teh hayang ka radio teh hayang nanaon teh hayang jageninganan cak Allah ulah oh atuh geus bae geus bae jadi saurak seakan-akan nyana teh babarengan karasalah ayat innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana atuh ana bareng jeung Allah mah isin ketika urang deuleu nu dilarang ku Allah isin ketika ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah Allahna anu ka urang ngajagaan urangna berangkat wahaja sekuat tenaga hayang ulah neuleuh moal bisa kiai gede jasa ilmuna tapi ku Allah teu diraksa atau kiai mah udang-udang mah gede di udang-udangna gede mun ceramah teh ya sorban ka dieu make jubah biasa woi saudara-saudara aya nu geulis ka dieu bae cak nu beladepan eta kiai ka ditu bae sih orenganan aya jahe di dieu ilmu aya dinya nak moal bisa teu dijaga ku Gusti Allah anak teu dijaga ku Gusti Allah ya deuk dikanarakakeun lah ji mah kumaha ieu ilmu mah ilmu bae nu hese ge ta eta ma'rifatullah anu boga rasa dijagaan ke ku Gusti Allah nah ieu nu mahal mah di dinya mentak napaan eta lah tapa dihandapkeun tangkal caringin mah gampang wiridan nyana didinya yang datang keris batu koclak bila perlu nyanana nu koclak tapi napaan eta nu hese mata Masya Allah balik bari mah dedeleunana geus lain ieu dedeleunana ku bari geus der ka dieu dedeleunana geus nu ieu ku bari geus lain nah ketika dedeleun masih nu ieu kene maju teh di mata ieu deuleu batur universitas 2 tingkat deuleu batur pondok pesantren 2 tingkat matak naon atuh aing ge lamun sebatas mata ieu proposal ajukeun maju ieu ujian agama pandangan maju agama datang ka mata ieu proposal punyana dikaluar-kaluarkeun ayo dibangun-bangunkeun 2 tingkat jadikeun yayasan jadi maju cak mata ieu ningkat kuari jalin mata eta nu ngamajukeun agama mah tah ramean doang nu ngamajukeun agama mah mata ieu kuari tek datang ka mata ieu ke jamajuna agama mah kapan ku pengamalan ai kos kitu mah sapira cangkang jagong ge mun urang meuli jagong janu di dahar mah lain cangkangna jagongna cangkangna mah dihijikeun di beuleum asana ieu mah pondok beuleumeun kajen kumaha mulai make nu ieu
ja kacang ge kacang sakitu bagusna eta nu dipilihan ku urang cangkang kacang teh nu bagus anu hideung nu gepeng embung hayang nu bagus ketika datang ka imam dipesek-pesekeun nu diala kacangna ai cangkangna dikamanakeun dibeuleum asana majlis beuleum sebab naon eusina ja eusina meuli kadu sakitu buadena jeung bagusna timbang datang ka imam pesek nu diarah jerona ai cangkangna dibeuleum nah asana mobil beuleum ye make ieu dak kurang lebih ja atuh ka Allah neangan ridho Allah mah teu kudu boga pondok bagus daripada pondok bagus nang hasil teu beres mah mulai kuari tek aya nu datang ka imam kiai ajukeun proposal bae jangan ngabangun pondok supaya maju ieu kan negara urang persaingan deuleu agama-agama nu sejen deuleu universitas henteu geus aya pondok modern ge tambah kajian keur kula mah moal henteu ieu mah kiai kula ieu deuk ngabantu ka kiai asal kiai mah tanda tangan bae henteu lah kunaon emang kiai ke duit pemerintah teh mun make ieu mah ngeunaheun golosor 100 juta golosor 200 juta tapi lamun neuleuh make ieu asana ieu duitna duit pajak teh kapan haram mulai lain sembarangan berarti ya kiai lain sembarangan berarti kiai geus neuleuhna make ieu sabaraha tadi ngajukeun proposalna 50 juta lah embung kecuali 500 rantai apa kayak kos gitu ya geus make ieu tuh geus make ieu malah lain deui atuh naon hartina mewah ai urang teh deukeut jeung Gusti Allah dia nu dipakahayang ge deukeut jeung Gusti Allah sedengkeun deukeut jeung Gusti Allah mapan kudu waro kudu apik naon sebabna sebab waro mah kiswatuddin al waro kiswatuddin cak Kangjeng Nabi waro eta adalah pakaian agama satungtung agama aya waroan aya pakaian di mana di pakaian dibungkus rapi awewe kajen geulis aju teu di pakaianan atuh urang likat deuleuna likat atuh sanajan urang resep ge dina sepi aya dinu rame mah keheulaan api-api embung urang ge sarua embung aing ka dieu kunaon itu atuh kadeuleun kitu gila aing kecuali duaan oke deh pokona tah ieu aurat teh kadeuleun agama teu make waro aurat mata kuari kadeuleun aku bangsa ahli-ahli Allah mah aurat pondok tinggal pondok tapi aurat sakumaha teu make aurat teu make hahalang teu make satir al waro kiswatuddin sakumaha manusia mun teu make pakaian ieu sataranjang agama ge sataranjang mun waroan make pandangan ieu lamun urang ngadenge Syekh Abdul Qadir mah dibere kadaharan ku pamarentah dicekel jadi nanah lamun Syekh Marupil Kurhi dibere apel dipencet jadi getih eta teh berarti pandangan geus datang ka hakikat ku sebab dipaksa bae dicekel jadi getih berarti hakikatna mah eta teh apel teh getih lantaran duitna duit rakyat rangkum duit rakyat cokot dibagikan ka kiai getih rakyat daek urang lamun deudeuhan hate urang teh ieu bahwa eta teh getih jang moal daek dibangunkeun ka pondok pasaten getih masyarakat eta teh apa betaheun jelema cicing di dinya moal sedakok mah ngamagahan ngajina di handapeun tangkal kayu aya bangunan letik tapi jelema ribuan tapi di kiai anu ngabangun pemerintah datang ngaji ka dinya ilmu aya di itu gagah aya di itu capetang aya di itu sedakok pangajina ge bari peureume ribuan nu ngaji teh kunaon hatena ka Allah ai itu hatena ka dunia cak anu diuk di majelis itu bau cak kena ieu majelis heran bau hangru kambeuna teh deh tapi kunaon eta batin anu ngambean ieu mah seungit bila perlu make spray set wah geus luar biasa ieu mah seungit dunia tapi mata ieu irung ieu hangru tuh tapi ketika di sedakok tangkal kayu nya nama majelis lagi boga bangunan lagi leutik pasedak-sedak jelema teh tapi ngaraji bae hatena keur di ka Allahkeun urang teh deuk dimurnikeun di ka Allahkeun jeung teuing ai mah kajen kapanasan ge sebab keur dibawa ka Allah nikmat bae nu aya
nah lamun geus make pandangan nu ieu geus kajen kumaha ge nikmat hirup teu neuleuh mewah teu neuleuh gagah hiji Allah tah lamun geus dawah kos kitu mulai jelema rada engket-engket tina nu tadina teu ngenal-ngenal nu tadina embung jadi hayang nu tadina teu beuki jadi beuki terus karasa engke kamangpaatanana lain bae tontonan tapi jadi tuntunan. Nah mun geus make ieu jadi tilu tahap mimiti make ieu lumrah kadua make kolbu lumrah nomor katilu lel senaon gitu geus rada hese nomor kaopat nama make ilmu nangan ilmu ma'rifat geus luhur jasa geus di mana bae nya mah dakwah ngan dakwahna teh lo kanyahoan aya dakwah di lalaga jelema teh aya dakwah di kerasan jelema teh aya dakwah teh ku sebab dibere aya dakwah teh di usapan aya dakwah teh ku ngobrol aya dakwah teh ku biasa nyaritakeun ayat nya nama memang diniatana hirupna hirup aing mah timimiti kuari jadi jelema datang ka pae minal mahdi ilallah di aing mah jang dakwah ka Gusti Allah hanya nyana nu nyaweun jeung Gusti Allah geus bae rahasia dirina dibeja-bejakeun ge atuh hareup perasaannya na aing mendek ngajakan bae kajen kumaha ku caranya na mentak hese tah para wali Allah mah gumpar di Indonesia wali sanga satu suara hiji bae Allah tah lamun geus kos kitu kakarak merna nawa ulai sualan dipilih ku Allah setiap zaman aya nu dipilih nu hasud teh kurang-kurang terus bae ieu kabuang kawarahan ahli Mekah terhadap Kangjeng Nabi seperti eta bahasana sogolna pohara jasa kumaha tah sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa azabun syadid bakal ngeunaan kajelmaan jahat anu bangkawarang halang-halang ka Kangjeng Nabi ku ucapanana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cik manehana tadi lamun teh mah nya nubuwah teh haklakun tu ana aula biha minka liani akbaru min kasinan wa aksaru min kamalan aing leuwih kolot aing leuwih sugih eta bahasa ka Kangjeng Nabi model kitu teh samaruk bakal moal aya pangaruh horenganan dampakna cek Gusti Allah omongan nu ngahinakeun ka anjeun Muhammad bakal kena engke soghorun indallah kahinaan di Gusti Allah lain sakadar kahinaan wa azabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab kaayaannya na nipu nyaci maki ngahinakeun ka anjeun ku aing bakal dihinakeun deui cek Gusti Allah nyana nipu deui ku aing sia bales tipuanana nyerahkeun urang ka Gusti Allah urang jadi ustad jadi kiai loba nu ngahina loba nu henteu kudu dilawan ku sungut ya Allah abdi munajat ka Gusti nyanggakeun sadaya-dayana nyanggakeun ieu mah ka Gusti ngan abdi mah henteu kudu itu dihinakeun hiji bae supaya sadarnya na jadi titahna ge dakwah nyadarkeun jelema lain kudu musluk Gusti ieu mah nya nama supaya sadar bae nu tadina judi supaya ulah judi tadi mabok supaya ulah mabok nu mantap daratang henteu didoakeun kieu tek modal gitu tapi tek musluk gitu eta lain kiai ku nafsu tah mah dititah dakwah ge ngapa bener jelema kemudian aya nu teu bener jelema teh ku ari ngalawan ka kiai benerkeun ku cara munajat ka Gusti Allah nu matak doana para wali mah tengah penting lain jang sorangan lain cara Haji Pudolia goni ya goni agnini jang sorangan bae kajeun tetangga mah miskin ge blon teh coba tah eta geus kitu jang sorangan bae atuh lain kitu ye muslimin muslimat Gusti agisni ya mugisu ya gausa ya gausa ya gausa Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi ista'ana falam tu'inhu wa manil ladzi سألك فلم تؤتي ومن الذي استغفرك فلم تغفره يا غوثا يا غوثا يا غوثا أغثني
Ya Allah ya mugisu wahdini hidayatan min indika waqdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana waghfir lana wali abaina wali ajdadina wali ummahatina wali auladina wali jironina. Doa teh KKBH bihaqil Qur'anil azim war rasulil karim birahmatika ya arhamar rahimin. Henteu jang sorangan. Hampura Gusti abdi, bapak abdi, emak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga-tatangga abdi, kawauh abdi sadayana Gusti. Pangcageurkeun abdi, pangcageurkeun emak abdi, bapak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga-tatangga abdi sadayana, kawauh abdi muslimin jeung muslimat. Kabeh jadina. Malah kadang-kadang kasorangan menteu. Kasorangan menteu. Nu mantap doa nu paling sangat diijabah doa ieu lantaran antara dua Allah. Urang mah teu memperhatikeun tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara. Coba ge. Qalu lan mu'minata nutamis lama utiya Rasulullah. Kabelah dieuna Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu tadi. Ba'utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu makan bahasa a'lamu di dinya teh ceuk ahlina mun dijabarkeun teh ngahareupan hayasu teu sah nu sabenerna mah komo dijadikeun maf'ul mah kapan hayasu mah dzaraf mun ku urang di mana dzaraf teh kapan di mana maude teh lamun dikatus Allah keun mah bakalna urang pagedrug mantak Allahu a'lamu hayasu rizjalu di salah hayasuna nu deuk diroba apa a'lamuna mun digedrug-gedrugkeun teh bahasa-bahasa teh hese tara aya a'lamu ngahareupan hayasu sebab hayasu mah dzaraf panjang geus sama ka ditu mah nu ngaji ge puyeng komo nu teu ngaji tapi ieu istimewa. Nah nu mentak ieu aya doa nu pohara jasangan ieu doa insyaallah engke di fotokopina moal kuari ieu istimewa ieu mah kudu ditalar ieu mah Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi salaka falam tutihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu fala wa manil ladzi tawakkal 'alaika falam takfihi ya gausa bika agisni ya mugisu terus lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalna ngadoa geus isuk-isuk datang aya bae di hareup urang pentingna ngadoa ieu urang hayang kawin aya di hareup jipan ieu cek urang aya ieu we ditanya teh orang edan sugan teh mah bener diijabah masyaallah tah eta kos kitu tah doa teh pohara ka Allah menta lain jang sorangan menta tulungna diri tapi jang batur. Gitulah para wali Allah nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi pangbenerkeun kumaha carana abdi tobat anu zina datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi ieu zina kudu kumaha sebabnya nana tilok nyumpahan ngeuk ngabebener doana ge ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi nya da bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna nyanggakeun sadaya-daya Gusti janapsuna nu bendu ka abdi teh ai hati nama jah henteu asli nurani nama moal henteu si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak mangke atuh si ibom teu sadar nyangakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun teu sadar sanu nyadarkeun Gusti Allah aja urang ngaku nang urang ulah asal ngaku ka hijab deui asa tuh doa aing tuh aing teh mun puasana ge aing mah teu reurun hijab deui bae ulah ngaku kabeh nang Allah nang urang harokat wa sakanat kabeh menang Allah kabeh ge eueuh nu menang urang asal urang ngaku menang urang cilaka urang mah sakadar tugaskeun titipan ilmu titipan tanaga titipan omong sampaikeun anu bakal mere hidayah mah lain kiai lain wali lain nabi Allah iyalah anu can parati asanang urang we kabeh ge hijab beuki kandel ilmu beuki loba hijab beuki kandel mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh geus kitu bae kajen kukumah ge
kan mantap make mata hate teu kabita neuleuh bangunan anu sebab mun make neuleuh nu ieu panas sarua mondokna jeung aing tapi nyana geus boga pondok 2 tingkat majlis bagus aing henteu je ulah sambatkan ya ja sarua ngadahar sangu geus pokona mah main pakong heula aing jajan kukumat nah eta make ieu mah teu cilaka aing mah pokona mah aing mah ceramah heula moal ka ngurusan santri kayak ngeun pondok geus boga pondok boga majlis kakarak aing mah ngaji istiqomah salah lain gitu nek nanaonan persaingan di lokasi neuleuna ulah make nu ieu tapi make karak rapi acul-anculan batur iya tuh tenang bae nu ancul-anculan can puguh deket jeung Allah urang mah nu isuk-isuk ka masjid Allah salat duha batur teu kaburu salat duha urang Allah ditanya ngaji salat naon lah salat naon bae atuh pokona lain kitu aja nu puguh atuh henteu ieu mah nyeri hate bae batur ka mamana aing henteu mending aing mah salat bae tah salat teu beres tapi ngaji pelampiasan aya ge baheula di Irak Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae kadua kapapanggil bae ku raja hajunya nama didenge ku raja urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja ya urang tipu bae sepakat nyana nipu Abu Nawas ayo tipu urang ajak leuleumpangan nyana lah pokona coba sedangkan Abu Nawas mah kadeuleuna teh puasa nyana mah dahar unggal kadeuleu di warung kopi ngopi unggal kadeuleu restoran di warteg dahar sedangkan pan ieu mah Kristen mah ya ahli tapa nyana mah Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge paling sacomot da com ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa kitu paus teh ahli tapa teu menang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa nya nama puasana ge geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam da aya 2 genep 20 genep jam ahli tapa ti ditu na mongkos kitu dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur begitu datang ka pastur aya naon marup lain kula maneuleuh kamulyaan ente hebat amat ieu apakah boga pagawean naon eueuh deui cak pastur teh lain urusanna naon urusan dahar doang aya kitu kula mah sapoe sapetingan 3 huap doang geus disadiakeun 3 huap leuwih 3 huap anti kula mah nu mantep jelema ka kaula mah muru bae sebab kulana tapa tuh dongeng marupil kurhi kos kitu nu mantep ki marupil kurhi teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur lain guguru ka pasturanana tapi guguru ka tapaanana oh berarti di dieu aya kamulyaan padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulia nah ieu mah Abu Nawas urang tipu jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipuna oke Buddha ahli tapa Hindu ahli tapa yoga teatah kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa tinggal Abu Nawas teh beuki dahar datang ka Abu Nawas Waalaikumsalam aya naon ieu urang ayeuna maningkatkeun dakwah masing-masing agama kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahanna urang musyawarah dan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ke urang di ditu musyawarah kumaha bagusna kumaha tah Abu Nawas setuju teh ya tuh oke bae oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas atuh kula mah siap bae iraha berangkat Abu Nawas ya tuh deuk kuari ge masalah cak isuk lah ayo
lamun isuk cek Abu Nawas kayak orang kapanggih di pengkolan bae di warung kopi di dinya nya geus mulai Abu Nawas mah geus aya di warung kopi kene kopi bari nungguan bener daratang isuk-isuk geus butik teh beteng atuh geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala macam oh ngaharewas gampang ditipuna ya lelah kajian ya berangkat lempang datang ke Zohor masing-masing anu Zohor anu tente kumaha agamana we datang ke asar Abu Nawas lapar ya urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar oh kami mah keur paruasa oh puasa ya puasa nu ieu urang puasa jadi opatan agama-agama nu sejen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat kula mah teu puasa cek Abu Nawas nek dahar teu meunang urang kudu seragam sebab ieu dalam perjalanan jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh lamun urang teu dahar kabeh cek Abu Nawas oke geus cek cenah teh oke bae tapi geus rada kicep-kicepan urang cek cenah aing teu kuat benar-benar teu kuat ya kita datang jam 4:30 teh noel deui kieu dahar nama tetep engke tas magrib ngan persiapan kuari jadi kula indit heula endek menta ka masyarakat ala kadar jang meuli dahar oke teh wah eta mah oke cenah tuh aku gitu bagus teh solusi terbaik teman cenah ya geus gerti heula bae Abu Nawas ka masyarakat dalam rangka perjalanan bahwa ieu teh henteu mawa ongkos minta jeung meuli sangu akhirnya dibere ke masyarakat belilah 4 bungkus diudag ku Abu Nawas aya datanglah ka jam 6 begitu datang ke jam 6 disangkakan buka ternyata puasa itu macan wayah buka nu kecen Abu Nawas ieu mah bukana kami mah jam 1 hah jam 1 ente jarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah magrib teh dahar ja ieu mah nang menta-menta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktu da deuk dahar teh lah teu bisa Abu Nawas urang seragam dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh cek Abu Nawas kieu nya emang tadina gedeg ditipu ya Abu Nawas maksudnya supaya lelah sebab nyana teh kapake jasa ku raja ieu mah maksudnya mah deuk dibunuh pelan-pelan ya satu masalah cek Abu Nawas kieu ngan kieu cek Kristen teh ye urang sarare bae makanan simpen di dinya di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus nu ngimpina kurang bagus makananna setik nu teu ngimpi ulah dibere makanan cek Abu Nawas aing mah moal ngimpi sebab moal bisa es man lapar aing moal bisa ngimpi cek we aya bae cek Abu Nawas aing kumaha ye tapi tetap Abu Nawas mah dilokelehan siap teh Abu Nawas siap siap dan aya disungut mah teu sapira ngimpi padahal di hatena mah deuk ngimpi kumaha ya boleh aing ngajekeun teh jam 10 reup hare SKB jam 12 udah Abu Nawas geus diuk bae encan dahar can hees cenah kuari pepetang ngimpi cek Kristen Masya Allah istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya waduh seakan-akan nembus kaula aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen ngobrolah jeung nu ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa lain di alam nu ieu tapi di luar alam nu ieu kideuk kabeh bisa orang budak wih kuring di bawah hiber seakan-akan aya di nirwana eta mah geus kemegahan anu luar biasa lampu tapi caang padon poe tapi caang tinyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna ka
kabeh gede pohara luar biasa geus saurang kula mah diajak nyaba ku malaikat hibr dibawa ke singgasana wah taba singgasana istimewa ti handap ka luhur teh teu kudu make taraje jeung lip diangkat sorangan kalau ka handapna kitu keneh sakumaha lip bae tapi eueuhna naonna hayang ka luhur langsung ka luhur hayang ka handap langsung ka handap masyaallah menentah nu terbaik coba ye tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik nu kadua bikin nu katilu Abu Nawas ngimpin teh Abu Nawas teh kieu kula mah ye aya ngimpi mah teu teu beunang ngadahar berarti teu ngimpi mah lah lain kitu cakeuna terkenal di dunia di mimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud cek Abu Nawas moal aya tanding Kangjeng Nabi Daud nya nama puasa langsung bayar per hari siap kabladiana satu hari puasa satu hari buka satu hari puasa nya nama geus moal aya dua dah bener kan benar Nabi Daud mah istimewa kula mah teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud wah hebat awat siapa tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na kula lantaran pelukan kula ente kabeh kerek kula didengekeunana lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teu diudangkeun ku kula pelukan jeung Kangjeng Nabi ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta maka kula disuguhkan tamu kulantaran nyana ngajakan ka kula maka kula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua akhirnya nyana madahar saya tiga terali puasa dibikin ku kula kabeh ya be ya kabeh atuh palalomo kabeh akan ku sia ngimpi cek nyana aing nek ditipu ku sia bubar urusanna moal bisa Abu Nawas nek dibunuh untung nama nyala nu pararae atuh ya kadaharan eueuh duit eueuh hayo sia geus beak kabeh aing mah teu salah sebab disuguhan ku Kangjeng Nabi Daud aing aduh cak Kristen teu bisa dilalaga Abu Nawas ieu asupnya sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadid bima kanu yamkurun bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pohara ku sebab tipuan-tipuan nyana tah tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana hakan ku sia cak Abu Nawas balik aing lah wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punyananya tungtung nama urang menu kalaparan teu salah bantah mah tuh hebat biasa kayak Abu Nawas itu kapanggih bae di ku Abu Nawas segala Kangjeng Nabi Daud datang Masya Allah gitulah ieu ge sarua sayusibul ladzina ajramu bakal kena ka jelema anu bangkawara ka jelema anu jahat ucapanana sangat menghina ka Kangjeng Nabi sagharun kahinaan indallah ti Allah wa adzabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab tipu daya maranehanana yakni ahli Mekah bukti nyata malodar ketika perang Badar dan selanjutnya tersikta terjadi kehinaan Kangjeng Nabi makin hari makin naik makin luhur terus keluhuran Kangjeng Nabi moal aya tungtungna sehingga geus kiamat ge tetep nu panggeulana hudang adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan manehanana neangan malaikat Jibril aya kemudian neangan aina ummati nikmat jasa urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simkuring poe Salasa isuk insyaallah rek nyaba ka Kangjeng Nabi rek ngaraksanakeun ibadah haji ke Mekah di dia berangkat jam 11 insyaallah
poe Rabuna naik kapal menuju Mekah, gelombang 2 awal, kemudian kloter 2 hiji, kemudian ke terakhir ke Madinah selama 40 hari. Besi aya kasalahan-kasalahan jeung kasogolan-kasogolan, boh ucap, boh tingkah, boh pagawean hampura. Kitu keneh kaula manggeus ngahampura kakabehan. Jadi urang libur selama 6 minggu. Balik kula insyaallah tanggal 5. Jadi berarti Muharram hiji. Jadi genep minggu nu biasana di bulan haji 2 minggu. Urang libur atau asa minggu, kumaha mingguna bae. Nah ieu mah genep minggu liburna. Alhamdulillahirabbil libur deui bae. Ya, nah ieu eueuh deui tiketna geus dibeli, visana geus dibeli, atuh bekelna geus disiapkeun, geus teu kudu ngabekelan deui. Nah ieu mah kitu tinggal bekal doa. Eueuh deui ngan sakadar bakal doa lantaran as-safar qit'atun minal azab. Beberangkatan mah bagian daripada templikan daripada siksa. Yamna'u naumahu wa uklahu wa surbahu. Keur lempang mah kajaga tina sare, kajaga tina dahar, kajaga tina nginum. Ngaranna ge leuleumpangan, aya duit eueuh jang nu dibeli. Aya barang eueuh duitna. Kitulah qit'atun minal azab. Nu mantak mudah-mudahan kula jeung sarombongan pamajikan milu, anak hiji milu, kemudian atuh nu biasa ngaji di dieu ge Pak Haji kitu Supendi milu, Haji Mujiono milu, Haji Firdaus milu, loba ahli-ahli majlis di dieu marilu termasuk Mang Sali, pamajikanana kabeh jeung pamajikan-pamajikanana jeung sarombongan 2 beuseun ke poe Salasa insyaallah berangkat ka tanah suci. Jadi di dieu nu biasa aya haul ibu tanggal 18 bulan haji insyaallah geus dimusyawarahkeun malam Rabu tanggal 18 haji. Nu biasana pula mun ka Mekah haul urang ke di ditu di Mekah ba'da wukuf tanggal malam 18 tah jadi ngajina urang dugi ka dieu lah sementara menjelang kaula berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji kitu insyaallah poe Salasa balik ke tanggal 5. Mudah-mudahan ulah aya halangan naon dilancarkeun sagala rupa ku Gusti Allah, disehatkeun ku Gusti Allah, dibere jararajak kabehan, dibere kiat ibadahna, dibere ku Gusti Allah hajina haji anu mabrur nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu henteu nyaba ge sarua mudah-mudahan menang syafaat, komo nu nyaba kitu keneh nu teu nyaba sami-sami disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul lafzi wa tawikilah iki iku urayan kang bangsa lafaz. Nuhina ayenahana Rasulullah tegese nyegahna ingsun sadaya sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamirun lahi maka utawi Kangjeng Rasulullah teh iku kang marentah tur kang nyegah. Wa nahyu litanzih lan utawi nahine iku maedakeun kadua tanzih inda jumhuri ahli ilmu
dalam monggo jumhur ahli ilmu wa ma taqaddama min ad-tahrim fa huwa aradiyun anu dai barang kang usai madingin yang masaking makruh tahrim iku maka utaya mak iku kang bangsa anyar-anyara asli nama makruh tanzih anitibail janaizi aya sairi ma tegasalumaku sumartani janaiz ya nahunna kena satuhune nisa umirna kuden parentah ya nisa kabeh bisa tri kalawan nutupan anggahota sedengkeun wa ittiba'ul janaiz dan nudawi ngiringakeun pirang-pirang jenazah muqattadin iku kang nerapakeun likasfihna kadeu muka nek nisa awewe mapan kudu ditutupan sakabeh awakna di luar salat mun di jero salat beungeut jeung dampal suku sedengkeun ngiringkeun mayit mah pan kudu terbuka nyana kuayana sakitu biasana kabuka tuh tah eta jadi berarti kitu tanapi ulah urang iring ka mayit teh awewe mah lantaran mantak jadi fitnah komo di urang atuh ayeuna mah bukakeun buuk doang geus haram kuari mah ditambah jeung bitis ditambah jeung dada sepotong leungeun beda tangka kelek malah di pakotaan mah tungan lawang hareupna bae ditutupan teh jeung dada nu mantak kolot ge asa ngora bae di kota mah bab dedeleanana pemandanganana nu seger-seger bae cek saliwat mah senang padahal mah dedelean kitu teh ada teh bakal aya pertanyaan di akhirat kuari urang neuleuh nu nyongcro ngeunah nu bahedol ngeunah geus luar biasa hayang anu putih ka Lampung hayang nu hideung ka Brebes arara aya kabeh entek ge Syekh Nawawi mah ngawajibkeun nya nama sakorodong ka lalaki teh Nawawi ulah dikira mending sakorodong cenah lalaki kunaon emang lantaran awewe nu diwajibkeun sakorodong teh henteu geus lamun teu dibalikeun ku Syekh Nawawi urangna atuh kitulah Syekh Nawawi mah urangna bae atuh ulah kena kadeleuk nyana kajen urang mah di jero sorban deulekeun nyana ge atuh pinter kodek tah batu halal akur jasa kesimpulanna mah geus ulah ka mamana we atuh urang di imah bae aing geus pagulituk nu kararitu mah kaharep pemandangan haram kagigir pemandangan haram ka tukang pemandangan haram sakorodong cek Syekh Nawawi urang di sapina mun dipaham gitu oh dina syarah sapina inaratu duja tah ayeuna urang diwajibkeun sakorodong lantaran awewe na teu make lantaran urang sakorodong mah atuh kitu nyulayaan kana kebiasaan urang ulah kaluar bae di imah bae geus diarar imah bae geus di imah ka masjid ka majelis ka imah ka majelis ka imah cakrohim teh ngomong dahar keur di majelis mengeunah bae coba datang ka imah mana eueuh beas mana suluh kahujanan nu nagih warung geus aya ya Allah anak deui muria pamajikan nyiram deui
tuh kos gitulah jadi tungtung nama inti nama nyalametkeun sorangan maksudna supi mata urang lamun diakurkeun ka fikih mata akur pendapat Syekh Nawawi kos kitu tah oh berarti Syekh Nawawi teh keur carita fikih di bawah tasawuf namun bae awewe geus teu bisa nutupan aurat pagulituk lantaran di negara urang malain negara Islam bebas dek kumaha bae ge dek nonggeng los urangna atuh berarti kan supi teman urangna bae atuh ayeuna mah mentak Kiai Jaini baheula keur hirup benda kerep nya mah lamun dek keluar kos awewe jadi satiung make ka dieu naon teh ngaranna teh kitu ka hareup teh cadar make cadar ngan tina sorban jadi kitu teh kitu sewaktu-waktu butuh keluar akhirnya kitu geus eueuh nu bisa neuleuh beungeut manehanana masyaallah kunaon eta ku sieun-sieunna kana siksa Allah seperti kos kitu lamun di kitu susul-susul dalilna nya ge moal pati loba ngomentar geus teu kudu make dalil mangga ieu menyalametkeun awak bae geus ari di korodong mah kitu nya di jero naon kitu deuk kumaha ge geus kumaha sorangan datang ka kitu batur mah geus aya nu mumuriangan bae aya nu bubutaan bae nyalametkeun awak ku kitu aya urang mah rada teu pati neuleuh ge didele-deleukeun geus eta di menang Allah dikurangan dedeleuan supaya ulah loba neuleuh nu kos kitu bersyukur urang kuduna mah cek ahli tasawuf mah tapi pan urang mangarasula masyaallah namun ditanya mah ku Allah aya teh mata nu saha nu Gusti haji dibere neuleuh ku Gusti dedeleuanna aya aturan ngaturna sa Gusti engke dicokot deui ku Gusti jupan atuh sia neuleukeun nu diharam ku aing nang abdi tah mah neuleuh nu kos kitu nama nafsu mun urang geus eueuh nafsuan moal aing neuleuh kos kitu tah ieu tah ngajar nafsu teh anu hese mentak cek Kangjeng Nabi anjeun kuari baralik tina perang leutik bakal menghadapi perang nu gede sahabat bingung perang nu kudu sakieu geus dahsyatna perang oh perang jeung nafsu kos kitu sorangan bae ge urang perang jeung nafsu urang sorangan capek luar biasa berangan hayang ulah neuleuh TV bae udah pak botak sariawan ya botaknya sariawan perang jeung TV bae geus hese jasa perang-perang jeung neuleuh ka awewe geus hese jasa urang di zaman ayeuna mah masyaallah hiji zaman lobana awewe kadua awewe na gareulis bari mah awewe teh lantaran make up na pohara aya nu pesol segala pesol kan ngaranna jadi gareulis awewe teh beda jeung zaman Habib Rozak Ngora hese nganu gelis hese tah mah geus jelema teh hese jarang-jarang nu kuari mah gareulis urang kampung ge gareulis antaran diurus tinggal urang na kuat teu dedeleuan tepalan mandak mun hayang salamet mah geus mendingan ge urang di jero kamar dikunci geus nu saha awewe masak awewe nu naon awewe Aisyah asal numpak bae cenah urang mah salah balilah geus salah deui bae serba salah ya urang kos kieu entek lamun urang nyaritakeun fikih bae malogor tapi urang nyaritakeun tasawuf mah zaman kuari mah maning ulah boga pamajikan antaran ngaraksa pamajikan hese tuh ieu pabeli tungtungna mah lain kitu pabisa-bisa urang hirup pisahkeun antara awak jeung roh maka Allah awak maka manusia asal gitu bae bisa kumaha carana tah mun geus diceritakeun kumaha carana kakarat ke aya praktek-praktek walam yuzam alaina ay lam yu'akkad alaina fil mani tegese orang den kukukeun
makruhkeun yan ayu ingat sun sadailem negah kama ukida alaina kaya oleh kaya barang kang den kukukeun ya maingat sun sadaya pigeri ing dalam lian ittiba minal manhiyati saking sakehe kang den cegah kana qalat kaya satuhune umatiyah iku wajib ya umatiyah ing lapad kuri halana ittibaul janaiz yen makruhkeun kadoen sun sadaya pangiringakeun ing pirang janazah min gairi tahrimin saking ora den haramkeun makruh dilarang teh makrutan zente di haram wal qaulu bil karah utawi ucapan kalawan karah wa qaulu jumhur utawi qaul iku qaul jumhur wa hamalulan ngamahmulkeun nya jumhur ahaditsa ing pirang-pirang hadis atas jida ing nyangetkeun ala ikhtilafi halatin nisa ing atase narima bedana sakeeh tingkah pirang-pirang wadon. Jadi kesimpulanna tuh nek ngiringkeun ka kuburan aya awena bisa ngajaga mah, bisa ngajaga aurat, bisa sakorodong make cadar. Masalah ai kira-kira bakal terbuka aurat ulah. Ngabahayakeun kakabehan dirina atuh bahaya batur ge kabahayaan ulah geus kuari madina fikih mazhab Syafi'i mah ulah bae makruh anu kulantaran makruh ulah sok keras-keras teuing jadi huru-hara hiji anjur mah aya nu marah kiai teh lantaran keluargana jeung rekan-rekan ngiringkeun ka kuburan muarahnya na mencak-mencak. Waduh marah, keluarga marah deh, kiai marah, nyana marah, ripuh, ajuna mamai teburu-buru dikuburkeun lantaran ribut kiai jeung nu ngiringkeun. Amun deuk mah kiai bae atuh lamun geus teu bisa dilarang geus teu bisa, geus atuh kiaina balik. Eta cenah sok dibere duit pan. Belum tetep mah kiai teh. Ai ka duit beuki pan.